Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilajengkeun deui kana kitab Tanqihul Qaul dina bagian al-babus sabi'u bab anu ka-7 nya. Bab 1 2 3 4 5 genep atos ayeuna dilajengkeun kana bab ka-7 na. Mudah-mudahan digampilkeun anu teu acan aya logatan, mangga urang logatan sasarengan. Anu teu acan aya logatan, anu atos aya logatan mangga urang samikeun logatanana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u ari bab anu ka-7 fi fadilati siwaki eta tetep dina mertelakeun padilahna nyusur atawa nyiwak. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani ari 2 rakaat bisiwaki kalawan nyiwak khairun eta leuwih bagus min sab'ina tibatan 70 naonana rakaatna bil ghairi siwakin kalawan teu nyiwak. Jadi lamun salat 2 rakaat cenah bari nyiwak leuwih bagus tibatan salat 70 rakaat kalawan teu nyiwak. Waqala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawwaku bil amr nya tasawwaku tina persuasi mujarrad warna sani bab ka-4 wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan fa huwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al. Berarti tasawwaka ya tasawwaku tasawwukan fa huwa mutasawwikun wa dzaka mutasawwakun tasawwak. Sung dikias tasawwak tasawwaka tasawwaku tudu kana jama mudzakkar khotob. Tasawwaku nitah ye kudu nyari wak aranjeun kabeh fil amar. Fa inna siwaka mangka sanya-nyana nyiwak mutahhiratun eta anu nyucikeun lil pami kana baham mardotul lirabbi kana merdih karidoan pangeran gitu. Paina siwaka dibacana jadi isimna inna mutahhiratun jadi khobarna lapad inna wahwatuha teh nyaeta amil anu asup kana mubtada jeung khobar inna wa anna walaita wala ala walakinna wa kana tah itu batur-baturna inna teh amalna nganasabkeun kana khobarna ngaropakeun nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna. Ieu khobarna khobar inna mutahhiratun segatna isim fa'il tina fi'il sulasi majid warna sani bab ka-2. Fi'il sulasi majid warna awal bab ka-2 wazan fa'ala yufa'ilu. Tahhara yutahhiru tathiron tathiratan titharon taharon mutahharon fahuwa mutahhirun. Sung dikiaskeun fahuwa mutahhirun fahuma mutahhirani fahum mutahhiruna fahiya mutahhiratun gitu. Waqala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitatun ari anu genep min sunanil mursalina eta tetep tina sawarehna pirang-pirang pasunatan para rasul. Al haya'u tegesna kahiji isinan wal hilmu jeung kaduana lair aisan penyayang wal hijamatu jeung katiluna hijamah wasiwaku jeung kaopatna nyusur wa ta'at turu jeung kaopatna make seseungitan wa kasratu azwaji jeung kalimana jeung kagenepna ngalobakeun kana bojo. Waqala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satun ari 3 wajibatun eta wajib. Tegasna sunat muakkad gitu. Sunat anu dikudukeun sunat muakkad teh. Ala kulli muslimin kasaban-saban jalma nu Islam. Al guslu tegasna kahiji adus jadi badal badi minal kul badalna tina lapad wajibatun jadi dibacana ropa sabab wajibatun ropa jadi khobar tina lapad salah satun aguslu jadi badal tina lapad wajibatun badal teh salah siji isim tawabe isim anu tuturuti kana anu
turutanana gitu. Aguslu kaya jina adus yauma jum'ati dina poe Jum'ah dorob ye. Wasiwaku jeung kaduana nyiwak. Wasiwaku diatapkeun kana lapad aguslu domah siwaku alguslu wasiwaku. Wa maksud toyibi jeung katiluna make sesengitan. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toyibu fil amar. Toyibu kudu make sesengitan aranjeun kabeh tina lapad toyaba yu toyibu tatiban tatibatan titiyaban toyaban mutayyaban fa huwa mutayyibun wa dzaka mutayyabun toyib kiaskeun toyib toyiba toyibu gitu. Matak tuduh kana jama muzakkar mukhatab hukuna. Toyibu kudu make sesengitan aranjeun kabeh afwahakum kana pirang-pirang mulut aranjeun kabeh. Baham aranjeun kabeh bisi waki ku make siwak. Pa innahu mangkasanya nyana ieu siwak tariqul Qur'ani eta perjalanan Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u Qur'anan masdar sulasi mujarrad bab ka 3 fa'ala yaf'alu. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahima mika asih rahima yarhamu rahmatan wa huwa rahimun wa dzaka marhumun irham la tarham marhamun mirhamun wazan fa'ila yaf'alu bil sulasi mujarrad bab ka 4 alima ya'lamu fa'ila yaf'alu rahima yarhamu. Rahima geus mika asih saha Allah Gusti Allah al mutakhallilina kajama anu nyeuhil al mutakhallilina tarkibana jadi maf'ul tina fi'il fa'il rahima Allah maf'ulna ieu maf'ul bi teh salah siji isim dinasabkeun al mutakhallilina nasab jadi nasab kunaon kusaku iya kusab kalimahna jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim keur nasab ciri nasabna ku iya, ke ropa ciri nasabna ku nun. Ku wau. Gitu. Al mutakhallilina ka jalma-jalma anu nyahil ka pirang-pirang jalma anu nyahil min ummati tina buktina umat kaula. Jadi mikasi Gusti Allah ka pirang-pirang jalma anu nyahil tina buktina umat kaula. Bil wudu'i dina nalika rek wudu wato ami jeung dina nalika geus dahar. Pil wudu'i jar majrur kalimahna isim ciri isimna alif lam segatna masdar tina lapad wa doa ya do'u wudu'an. Ieu suasi mujarrad bab ka 3 wazan fa'ala yaf'alu sabab aya harap halakan nya rupana hamzah dina lam fi'ilna. Wa qala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhallalu tayu pil nahi contona pil nahi teh la takhallalu tina pil suasi mujarrad wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan takhallala ya takhallalu takhallalan fa huwa mutakhallilun wa dzaka mutakhallalun takhallal la tatakhallal la tatakhallal tuli kias la tatakhallal la tatakhallala la tatakhallalu gitu. Jadi fi'il nahi la tatakhallalu ulah nyeuhil aranjeun kabeh bil asi ku kayu aes wa raihani jeung ku kayu raihan wa qasbi jeung ku awi. Fainahu mangkasanya nyana itu teh yurisu eta matak ngawaris al iklata kana penyakit iklah. Jadi penyakit iklah teh ditinggal dina kamus mah penyakit anu menggerogoti tubuh, penyakit iklah teh. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatun ari salat bisiwakin kalawan nyiwak khairun eta leuwih bagus min sab'in natibatan 70 naonana salatan salatna bi ghairi siwakin kalawan teu nyiwak. Salat naon wae lamun urang nyiwak leuwih bagus tibatan 70 salat naon wae tanpa nyiwak. Salat subuh bari nyiwak lebih bagus tibatan salat subuh anu lain anu 70 rakaat gitu. Wa qala siwak teh bari teh mah ku kayu arok kitu nya lamun dina ilmu fikih mah mun ayeuna sok aya dijual nu bara rodas teh ning
sok balik ti haji tah sok nyarandak teh. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalah henteu pegat-pegat saha Jibrilu malaikat Jibril yusini kana yen ngawasiatan itu malaikat Jibril ni ka kaula bisiwaki kana nyiwak hatta khositu sahingga mikarempan kaula ayad rodana kana yen ragragan naon asnani pirang-pirang huntu kaula. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu diparentah kaula bisiwaki kana nyusur hatta khiftu sehingga mikarempan kaula ala asnani kana pirang-pirang huntu kaula. Jadi bakat ningku sering diparentahna nyiwak teh jadi kanjeng Nabi mikarempan kana pirang-pirang gigina atawa waosna. Ababus saminu fi fadilatil adzani wallahu a'lam bissawab.